Numatak wahai para dulur kabeh, wahai pada batur kabeh, tanamkeun dina hate, tanamkeun dina diri, tancebkeun dina mana boga rasanya boga rasa karunya kasih sayang ka pada makhluk. Nah eta ngarupakeun tumbuhan makhluk eta ge, nah ngarupakeun binatang makhluk eta oge, komo ka pada manusia urang kudu siling nyaah. Sok sanajan jalma ngabenci ka urang, sok sanajan jalma geuleuheun ka urang, usahakeun urang tetep mencintaiina, tetep nyaah ka anjeunna. Menang urang geuleuh ka jalma tapi geuleuh kana kalakuanna, kana sifatna. Teu meunang geuleuh ka manusa mah, sabab papada makhluk anu diwelasan ku Allah sakabeh makhluk teh. Lumatak urang kedah boga rasa nyaah, rasa karunya. Sakumaha junjungan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngarupakeun rahmatan lil alamin. Rahmat teh nyaah, jadi nyaah ka sakabeh alam, ka makhluk Allah, tumbuhan sato oge jalma. Kanjeng Nabi mah dinyerikeun ku kafirin, dinyerikeun ku batur, tapi tetep boga rasa nyaah, boga rasa cinta. Bahkan dina hiji carita Kanjeng Nabi sering diciduhan ku hiji jalma, tapi Kanjeng Nabi di waktu eta jalma udur, Kanjeng Nabi tetep ngalayat, tetep mawakeun buah-buahan ku sifat nyaahna Kanjeng Nabi. Nah, urang oge salaku umatna patut kedah mika contoh ka Kanjeng Nabi. Lantaran dina hadisna, dina keterangan hadis Nabi, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ari jalma-jalma anu boga rasa welas, nu boga rasa karunya, nu boga rasa asih ka pada makhluk, eta bakal dikarunyaan, bakal dikasih sayangi ku Gusti Allah anu Maha Rahman. Numatak irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sok geura karunyaan, sok geura sayangi makhluk-makhluk Allah anu aya di bumi, maka makhluk-makhluk Allah anu aya di langit ke bakal ngarunyaan ka urang. Saha makhluk Allah anu di langit? Nyaeta para malaikat. Para malaikat bakal nyaah ka diri urang lamun urang boga rasanya ka pada makhluk Allah anu aya di bumi. Kitu deui Allah oge bakal nyaah ka urang. Mangkaning makhluk langit eta leuwih loba
tibatan makhluk bumi. Kebayang lamun urang dipika cinta, dipika welas, dipika asih ku makhluk langit, urang ngajadi artis langit.